Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pengajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Siswa-siswi sadayana dina danget ayeuna kurang diajar ngeunaan fungsi kalimah. Anu kahiji aya disebut kalimah wawaran. Naon sih kalimah wawaran teh? Kalimah wawaran nyaeta kalimah anu eusina mere beja atawa mere nyaho. Kalimah wawaran mah eusina henteu ngabutuhkeun jawaban atawa henteu ngabutuhkeun tindakan ti anu narima wawaran atawa nu diajak nyarita. Siswa-siswi sadayana, kalimah wawaran teh aya dua rupa. Anu kahiji nyaeta kalimah wawaran basajan, anu kaduana nyaeta kalimah wawaran jembar. Naon sih kalimah wawaran basajan teh? Jadi basajan teh sederhananya kalimah wawaran basajan mangrupa hiji kalimah wawaran anu diwangun ku subjek atawa jejer jeung predikat atawa caritaan. Ya. Tah, siswa-siswi sadayana sarta bisa oge ditambah ku objek atawa udagan atau henteu kitu naonnya. Sedangkan kalimah wawaran jembar mah mangrupa kalimah wawaran basajan anu dijembaran atawa ditambahan ku katerangan. Nah, kumaha siswa-siswi sadayana ngartos oge ka dia. Jadi aya subjek, predikat, sareng objeknya tau upami jembar mah ditambahan ku katerangan. Mangga hidup ayeuna tiasa ninggal dina contohnya. Aya contoh di dia aya contoh kalimah wawaran jembar. Anu kahiji Amir keur maca buku di perpustakaan. Amir subjekna, maca mangrupa predikat, buku mangrupa objek, perpustakaan mangrupa katerangan. Anu kaduana Pak Guru nuju ngawulang murid-murid di kelas. Subjekna Pak Guru nuju ngawulang predikat, murid-murid objek, di kelasna nyata katerangan. Anu kaduduna kuring rek indit ka Bandung isukan. Kuring subjek rek indit predikat ka Bandung katerangan tempat isukan keterangan waktu. Anu kaopatna Budi rek balik ka imahna di Bandung isukan. Ya seperti itu. Terus oge aya nu kalimahna Ibu guru bade nyandak buku biologi di sakola. Naon disebut keteranganna aya kecap sakola. Kumaha siswa-siswi sadayana? Ka atas ayeuna urang anu kadua. Anu kadua aya nu disebut kalimah pananya. Naon sih kalimah pananya teh? Kalimah pananya nyaeta kalimah anu mibanda fungsi pikeun nanyakeun hiji hal. Bisa mangrupa jalma, kajadian, kalakuan, sabab jeung sajabana. Tah, siswa-siswi sadayana pikeun ngawangun kalimah pananya aya sababaraha cara. Anu kahiji lentong atau dina bahasa Indonesia disebutna intonasi nya. Dirobah jadi lentong kalimah pananya. Jeung dina tulisan ditungtungna nya ditandaan ku tanda tanya. Seperti kitunya. Biasa. Terus contohnya seperti ini. Jadi kalimah wawaranna kieu. Baheula Habibie teh presiden. Eta merupakan kalimah wawaran. Urang teh bahaya jadi kalimah pananya. Kalimah pananya seperti kieu. Baheula Habibie teh presiden. Tah jadi upama diucapkeun katingali aya bedana. Sedangkan upama ditulis aya katingali aya tanda tanya. Kitu nya anu kahiji. Anu kadua make kecap naha nya. Nahanya dihareupeun kalimah wawaran.
Contohnya seperti kumaha? Contohnya seperti dia. Kalimah wawarana ya. Baheula Habibie teh presiden. Titik ya. Kalimah pananyana naha nya baheula Habibie teh presiden. Tanda tanya. Jadi upama secara lisan katingali aya lentongna aya intonasina, terus dina tulisan katingali aya tanda baca tanda tanya. Anu katiluna malikeun susunan kalimah wawaran anu asalna jejer caritaan jadi caritaan jejer atau subjek predikat jadi predikat subjek. Terus gitunya. Contohna Habibie teh presiden. Kecap pananyana presiden Habibie teh. Seperti gitunya. Anu kaopatna make kecap pananya gumantung kanu anu rek ditanyakeunana. Ya. Contohna, jadi contoh dina kalimah wawarana kerubah kana kalimah pananyanya. Dia kalimah wawarana baheula Habibie teh presiden di Indonesia. Tah, urang rubah jadi pananya jalma nya. Saha presiden di Indonesia baheula teh nya. Eta contohna. Atawa presiden di Indonesia baheula teh saha gitunya dibalikeun. Atau pananya waktu. Iraha kan nuduhkeun waktunya. Iraha Habibie teh presiden di Indonesia. Terus Habibie teh presiden di Indonesia iraha gitu nya. Janten enggak perhatuskeun lentongna atawa intonasi. Anu saterusna aya pananya tempat. Tempat mah di mana nya? Di mana Habibie teh presiden? Ya. Atawa Habibie teh presiden di mana? Gitu nya. Kahartos bagi ka dieu. Masih bingung? Atawa pananya sejenak bisa make kecap kumaha, naha, jeung sajabana. Terus anu kalimana make kecap lain atawa anu sanesnya ragam hormatna. Contohna kieu. Baheula Habibie teh presiden di Indonesia lain, kitu nya. Atawa baheula Habibie teh presiden di Indonesia sanes kitu nya. Kurang kapungkur ya sanes baheula. Kapungkur Habibie teh presiden di Indonesia sanes. Kitu nya. Karos siswa-siswi sadayana. Tah contoh anu lainna. Saha mamahna Aji? Saha nu teu milu upacara poe Senen kamari? Eta make ucap pananya jalma sahanya. Terus eta merupakan contoh kalimah pananya nya. Katos siswa-siswi sadayana kalimah pananya ayeuna ulang lajengkeun kana kalimah perintah nya nitah. Nah si kalimah parentah teh, jadi kalimah parentah teh nyaeta kalimah anu eusina mah nitah kanulian sangkan migawe pagawean. Kalimah parentah sok dituntungan ku tanda panyelup. Maksud panyelup teh tanda seru. Kalimah parentah bisa dipasing-pasing jadi sababaraha bagian ya. Kalimah parentah bisa dibagi-bagi gitu nya. Jadi sababaraha saluyu jeung eusi atawa maksud anu dikandungna. Nah, siswa-siswi ieu nya biasa ninggal dina layar. Anu kahiji anu A aya kalimah panitah Contona tiasa ninggal dina layar hidup kalimah panitah tutupkeun pantona mang gitu nya. Bukan dua pareuman televisi teh. Cangcang domba teh nya. Terus anu kaduana aya kalimah pangajak. Contona. Contoh kalimah parentah tapi pangajak gitu nya. Jud main bal yuk.
main bola yuk, Jun, main bola yuk, meuli tahu yuk, gitu ya. Hayu orang diajar, nanya, seperti itu. Karena sisa-sisa sadayana jadi kalimat parentah teh rupi-rupinya. Iya, contohnya kalimat parentah ngajar, seperti itu. Anu saterusna aya kalimat pangharepan. Mugi anjeun enggal damang, seperti itu nya. Eta pangharepan. Terus aya contoh nulena, moga-moga urang jadi juara kahiji. Nah, eta nya. Terus mugi-mugi sadaya siswa kelas 8 tiasa naik kelas. Seperti itu. Ke atas ya, jadi eta masih lebet karena kalimat parentah anu pangharepan gitu nya. Saterusna anu kaopat aya kalimat panyaram. Namanya ulah gitu nya. Contohna ulah liuk di jajalanan atuh hanya jadi nyaram. Ulah gitu atuh gitu nya. Teu kenging hitut di kelas bau. Saha nu sakitu sisa-sisa sadayana. Ya. Jadi teu kenging hitut atuh di kelas, jadi ulah hitut di kelas gitu nya panyaram. Anu saterusna kalimat aya nu disebut kalimat pangjuru. Ya, contohna Jung geura salin ari rek milu ka Bogor teh gitu nya. Sok geura diajar ti ayeuna bakal dipasihan geura upami nyuhunkeun mah terus kitu nya. Eta contohna. Anu saterusna aya kalimat panggeuri. Contohna anu sabar weh lamun Bapak anjeun keur teu damang. Sing tabah nya urang mah jalma teu boga. Sabarnya lamun yang harepan masalah teh nya panggeuri geuning mupahan seperti kitu nya. Mupahan. Kumaha siswa-siswi sadayana jadi hidup ayeuna terus diajar fungsi kalimah. Aya nu disebut kalimah wawaran, aya nu disebut kalimah pananya, sareng aya nu disebut kalimah parentah. Ayeuna urang langsung kana pancena hidup mangga jieun nu kahiji soal nu kahiji jieun contoh kalimah wawaran, anu kadua jieun contoh kalimah pananya, anu katilu jieun contoh kalimah parentah dumasa kana jenis-jenisna tadi nya ya sabaraha. Yang 5 aya genep ya gitu. Kartos siswa-siswi sadayana sakitu wae pembelajaran dina dangat ayeuna. Mudah-mudahan hidup ngatos tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.